Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 7 Oktober 2025 masih dina suratun Nahli ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha jeung kami ngawahyukeun saur Allah atau geus ngawahyukeun kami Robbuka pangeran anjeun Muhammad ila nahli ka nahal atau ka nyiruan lebah. Jadi tegasna Allah ngailhamkeun ka eta lebah ku piwarangan Allah kudu ngadamel sarangna lebah. Kumaha ilhamna Allah ka lebah atawa ka nyiruan anit takhidi kana yen kudu nyieun anjeun lebah minajibali ti antara pirang-pirang gunung, di gunung di lereng gunung na cadas dina guha gunung jeung sajabana buyutan kana pirang-pirang sarang atawa imah na lebah. Wa minas syajari jeung tina tatangkalan sajar. Jadi dina tatangkalan anu rindong di luhur dijieunkeun ku eta nyiruan atau lebah sarangna lebah supaya aya madu. Wa mimma jeung tina perkara ya arisuna anu aras anu luhur tina kayu atawa tina naon bae zaman harita ku jalma dijieunkeun terus ku eta lebah dijieunkeun sarang ku jelema tempatna dijieunkeun. Jadi eta mah supaya diingu ku jelema aya penghasilan tina madu. Saterasna summa tuluy kulli sok dalahar lebah atawa sedot ku lebah mingkul samaroti tina pirang-pirang tiap-tiap samaroti bubuahan atawa kembangna buah. Fasluki tuluy anjeun berangkat kamana bae subulan sesuai dengan jalan Robbiki perintahna pangeran anjeun. Jadi dengan mudah pasluki itu dengan mudah eta nyeruan menclok di gunung-gunung nyarieun imah loba waktu sarita dina lereng gunung lagi gunung batu dah harita mah di ditu dululan bari kaayaan mudah henteu hese punah-pinahna teh yahruju tuluy maranehna tina eta nahl eta nahal teh ngaluarkeun naon yahruju mimbutuniha tina beuteungna eta lebah syaroban nyaeta inuman tegasna madu anu ku urang diinum enak kabina-bina mukhtalifun berbeda-beda eta teh rasana madu teh aya madu odeng aya madu teuweul aya madu nyiruan tergantung nu diserep atawa nu disedot tina bubungaan eta lebah alwanuhu oge warnana beda-beda. Saterasna fihi mangka dina eta madu teh sifaun aya pirang-pirang ubar linasi pikeun manusia. Jadi obat eta teh madu teh. Zaman Rasul aya jami nuju nyeri beuteung putrana para sahabat, "Ya Rasulullah pun anak jadi lamut." Saur Rasul, "Bere madu. Sakali diinum mesti kena sakit, diinum kadua kali masih sakit. Katilu kali nembe sembuh." Saur Rasul, "Kudu sabar, da pengobatan mah lain sakali inum celetot langsung cager. Kudu aya 2 atau 3 kali nanginum." Saterasna. Inna fi dzalika saenyana dina eta kajadian la ayatan aya seueur sebagian tanda-tanda keagungan Allah, keesaan Allah, kekawasaan Allah liqaumi yatafakkarun pikeun jama-jama anu berpikir. Jadi jalma nu berpikir mah di pikiran, di emutan, di tapakuran. Zaman Rasul mah eta teh kasebatna kieu aya keterangan Rasul ai laleur mah umurna ngan kur 40 dinten ngan ari lebah mah panjang umurna ngan namun laleur mah engkena penghunina neraka jadi laleur di neraka ari lebah mah baka ayana di surgana Allah. Kitu keterangan saur hadis Rasul. Saterasna wallahu jeung ari Gusti Allah khalaqakum geus nyiptakeun anjeun Allah
tina naon, tina pertemuan sperma jeung ovum dina rahim ibu. Summa tuluy Allah ngaagengkeun, ngadewasakeun jadi kolot, jadi sempurna dewasa. Ya tawaffakum tuluy ngawafatkeun Allah ka anjeun. Wa minkum aya di antara anjeun anu maotna budak keneh, aya nu maotna dewasa, aya nu maotna geus aki-aki. Wa minkum mayuraddu aya di antara anjeun anu dibalikeun atawa yuraddu teh dimaotkeun, dibalikeun teh ila ardalil umur tepi ka salamah-lamahna umur. Geus umur 100 tahun geus teu bisa walakaya, dimaotkeun ku Allah, aya nu kitu. Likaila bari manehanana jadi teu apal, ya lama kana nanaon teu apa da geus pikun, teu apa adi teu apa lanceuk teu apa pamajikan tapi ka kitu ge aya teu berguna hidupna tapi teu nyaho rasa asin amis oge bani ku geus kolot. Ba'dal ilmi saatosna eta teh pinuh kuluhung ku ilmu. Doktorandos misalkeun, doktor atau nepi profesor saean saeutik ogenan teu apal kana nanaon kecuali ilmu agama jarang anu teu kapikeun margi ilmu agama eta mah warasatul anbiya. Innallaha sanyana ari Gusti Allah alimun maha uning Allah qadirun sareng anu maha kawasa. Sakalimah dua kalimah mugi aya mangpaatna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.